Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Ika Soleha SPD. Saya mahasiswa Bahasa Sunda PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kali ini, saya akan menayangkan video peer teaching yang telah saya lakukan. Dalam kegiatan PPG dalam jabatan kali ini, saya dibimbing oleh dosen Dr. Usep Kuswari MPD dan guru pamong Bapak Acep Budi Santosa SPD. Pada kegiatan peer teaching kali ini, saya mengambil pelajaran sisindiran, yaitu materi kelas 8 di SMP Negeri 1 Cikampek. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Alhamdulillah. Cik, sata acana. Ibu gaduh sisindiran. Poe minggu arulina. Ulina teh ka Karawang. Cik, naros kasadayana. Kumaha atuh daramang? Alhamdulillahnya regreg tinggal dararamang mah tangtosnanya ibu teh tah sata acan orang dikawitan karena ieu pangajaran cobi urang ngadoa heula nya supados pangajaran dinten ayeuna teh tiasa lumangsung kalayan lungsur langsar mangga saha teh KM di kelas ieu teh Kang Parhan ya Abdi mohon Bu. mohon mangga kasep di tiasa mimpin ngadoa. Siap. Mangga sadayana urang ngadoa di namana sewang-sewangan supados ieu pangajaran tiasa lancar. Ngadoa di kawitan. Rengse haturkeun salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Parhan anu tos mimpin ngadoa. Cik ayeuna saatos ngadoa ibu hoyong ngabsen heula nya. Cik saderek lis Kak. Abdi Bu dongkap. Mohon salajengna saderek Lydia aya. Dongkap Bu. Mohon saderek Nindya aya. Dongkap Ibu. Kota salajengna cik satacan dikawitan kana pangajaran anu baris didugikeun ku ibu. Cik aya menggon kamari urang teh tos diajar naon. Aya nu emut. Hilap deui. Sindirannya Bu. Mangga. Sindiran. Kumaha Is? Sindiran saurna Bu. Sindiran. Oh, sisindiran. Mohon. Tah kamari diajar sisindirannya. Tapi kemarin mung salewatnya ku ibu disaurkeun hungkul yang dina lengkap nama dina dinten ayeuna kitunya ada kamari mah laungan teh langkung museur kana kawih. Naon ari kawih masih emut teu? Kawih teh naon? Lagu Bu, lagu nyanyi. Nya resep kawih teh lagu geuning kamarinya ibunya nyanakson geuning ka kelas teh Bu karaokean resep atuh hoyong di karaokean nya tah geuning si horeng materi anu kamari teh aya patalina sareng nu ayeuna namun kitu sa dinten ayeuna teh ibu baris medal materi sisindiran naon hubunganna sisindiran sareng kawih tah kin urang tinggalnya sasarangan. Cik, sata acana hidup sadayana atau siap kanggo diajar? Siap. Insyaallah. Semangat pisan Bu. Semangat kedah ya. Mohon tak kunaon kedah semangat leres ya urang teh aya diajar teh kedah semangat teu kenging monoton nya supados urang teh tiasa ngahontal sagala nu di jantenkeun impian urang nya kitu tah barudak dinten ayeuna teh ibu baris medar materi ngeunaan sisindiran ciknya ibu bade ieu babagi layar ka hidep sadayana manawi atas katingal tah
Kompetensi dasarna naon diajar dinten ayeuna teh nyaeta memahami dan mengidentifikasi fungsi sosial, struktur dan unsur kebahasaan dari sisindiran. Terus indikator pencapaian kompetensi. Nah, anu kahiji nyaeta mengidentifikasi fungsi sosial, struktur dan unsur kebahasaan teks sisindiran. Anu kedua menganalisis isi dan bentuk sisindiran, jenis paparikan dan rarakitan sesuai dengan kaidah kebahasaan. Janten mungkin hidup bakal dina pengajaran teh bakal ngidentifikasi teks sisindiran eta intina namanya salajengna ngeunaan tujuan pengajaranana. Setelah menyimak tayangan video sisindiran dari YouTube dan membaca teks sisindiran melalui PowerPoint, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi fungsi sosial, struktur, dan unsur kebahasaan teks sisindiran dengan cermat. Janten mungkin hidup ku ibu bakal dipasihan pidangan videonya tina YouTube terus ayat teks sisindiran. Mungkin hidup dia kedah tiasa ngidentifikasi kinten-kinten fungsina naon, strukturna naon, unsur kebahasaanna naon. Terus yang kedua, setelah berdiskusi kelompok, peserta didik diharapkan dapat berkomunikasi, berpikir kritis, bekerja sama, dan berkreasi dalam menganalisis bentuk sisindiran paparikan dan rarakitan sesuai dengan kaidah kebahasaan yang terdapat pada kartu sisindiran, serta mengkomunikasikan hasil telaah kelompoknya menggunakan bahasa yang santun dan penuh tanggung jawab. Eta tujuan pengajaran anaknya. Janten hidup teh kedah tiasa, insya Allah ibu mahnya percanten ke kelas 5 pasti tariasa sadayananya. Tah ayeuna mah ciknya ibu gaduh video. Tah katingal ku hidup sadayana aya videona. Aya, Bu. Aya, Bu. Nya orang regetkeun sampai Nembangkeun Simurian Wijaya, guru di SMP Negeri 2 Kota Baru. Sejak ngiring lomba pantun dina acara Wilang Kala, Kota Karawang anu ka 389. Hayu ah, der. Sisindiran anu kahiji aya budaya asli Karawang. Kieu. Kamana meuli bawang? Nya. Kaditu lebah Cibeek. Budaya mulik Karawang, luka sohor topeng banjir. Ayo kan? nah ada ya Farhan joget Budaya mulik Karawang, luka sohor topeng banjir. Luka sohor topeng banjir. nya cik sakitu we heula ulah waka seueur nya salar naon teh kin urang setel deui nya cik aya nu bade naros heula Bade naros abi eta teh video naon sih Bu eta teh cenah video naonnya nya ieu teh video anu dikawihkeun ku ibu ieu teh nya mangrupa teks sisindiran. Ya, janten anu urang ayeuna bade diajar sisindiran teh si horeng sisindiran teh teu ngan saukur dibacakeun hungkul, tapi tiasa dilagukeun atanapi dikawihkeun. Kitu nya kunaon tah sapertos kamari kan geuning barudaknya katagihan geuning diajar ngawih teh nya dugi kahoyong terus we unggal pengajaran teh cenah ngalagu. Ayeuna ge tiasa sisindiran ieu teh hidup tiasa dilagukeun. Kitu panginten Mager. Lajengnya ayeuna tah ibu gaduh kartu sisindiran cik ibu hoyong nyuhunkeun bantosan atanapi saha nu hoyong pangmacakeun gambar anu kahiji cik sanu bade Abdi Bu Abdi. mangga saha ieu teh Guspar. oh muhun cik urang catet heula nya sok mangga Buah nangka amis pisan. Pamere ti ateis mah kudu hirup sauyunan silih bantu jeung sasama.
Nah, saya bisa. Nya keprok Kangge Guspar. Poin plus Kangge Gusparnya nutos wantun ngabacakeun teks sisindiran dina kartu kahiji. Anu kadua cik saha deui nu bade? Abi Bu, Liska. Mangga bager, sok. Kan orang bisa lompat, orang coba lelempangan. Sangkan hirup orang sehat, orang jaga kebersihan. Ah, leres pisan keren. Saya hatur nuhun Rizka. Pro. Oh, iya, Bu. Salajengna Bu, nu pasihan kaditu. bintang. Oh, muhun pastinya. Terus dicirian ku ibu, dicirian nage ku pulpen berem supados katingalnya. Cik anu Asik Ibu, kakitu. kayak bintang. Muhun pan saur ibu oge di pengajaran ibu mah upami seueur naros upami wanian ibu langsung resep katanya. Cik anu katilu saha nu bade pangaoskeun? Tapi Bu, Iis Bu, Oh, mangga bagel. Oh, Iis. tempat lamun orang nulis, kuring keur motongan kuku. Wangsalna teh buku. Mohon, keren. Saya pisan Kang Iis hatur nuhun. Iis tas biasa maoskeun kartu sisindiranna. Nah, tilu kartu ieu tos dibacakeun teh nya anu tadi patalina nya eta sareng sisindiran teh ari tadina video mah dibacakeun atau dilagukeun anu ayeuna mah nu kartu teh nembe dibacakeun. Cik bagi ka dieu aya nu bade ditareskeun? Abdi Bu, eta teh benten-benten geuning punya. Benten-benten. Aya jenisna itu ari sindiran teh Bu. Tah, aya jenisna tana pinter, cik. Leres pisan. Kunaon ieu teh benten-benten? Tangtos 12. dina sisindiran teh aya jenisna anu baris dipedar ke ibu. Ayeuna hatur nuhun Guspar, poin deui kanggo Guspar. Tapi tadi nadawi di kapong keringnya Bu sakedap. Mangga. Nah, salajengna Ibu baris medal materi ngeunaan sisindirannya anu tadi disebutkeun ku Guspar kumaha Bu cara ngabedakeunana tangtosna urang kedah ngartos heula kana materi sisindirannya. Tah, ieuna atos tadi ku Ibu dipedarnya di awal. Wangenan tah, urang pedar naon ai sisindiran teh. Kecap sisindiran ari asal nama tina kecap sindir anu maksudna sisi. Ngomong ku sindir maksudna ngomong ngisi. Henteu pok sang ceplak pahang pikeun ngaragangan anu dibawa nyarita supaya omongan urang karasana henteu nyentuh atawa ngarasuk kana hatena. Tah, ieu teh sisindiran teh aya patalina sareng urang dina nyarita. Dina nyarita teh kade sing ati-atinya. Ayeuna teh geuningan komo jalmi-jalmi ayeuna mah teu kaopan geuning nya, teu kaop kasigeung geuning saalitnya tina urang nyarios teh anu ngalantarankeun jadi papaseaan sareng sajabina. Tah, salah sahiji carana pikeun kumpulan pasoalan sapertos papaseaan sapertos kitu teh urang biasa saupama nyarita teh sangkan henteu nyentuh sangkan henteu ceplak pahang teuing teh biasa urang ngagunakeun sisindiran. Janten aya mangpaatna nya sisindiran teh dina kahidupan urang sadidin. Jadi ulah ngemut kunaon diajar sisindiran da urang mah asa tara. Nya sakapeung mah sok tara karaos geuning urang teh sok bari heureuh jeung darencangan nya silih naon kitu teh patembal-tembal teh aya istilahna aya nu tara teu acan nya Parahan sok ngabuli Bu. tah Dia mah anak kitu. soleh Bu. Oh, mau bercanten nya ka Guspar mah tadi ge naros teh sabaraha kali pasti solehnya pinter ya. Kitu nya janten sisindiran teh tadi teh ngomong ku sindir atawa carana henteu langsung supados henteu nyentuh kana hate. Salajengna ciri-ciri sisindiran. Ciri-ciri sisindiran teh di dieu aya 5. Cik Ibu nyuhunkeun bantosan anu disebutkeun ku Ibu pangmaoskeun Yos. Mangga Ibu. Mangga Ci saderek Lydia hayang pangmaoskeun nomor 1. Nomor hiji teh nyaeta dina sapadana ilaharna diwangun ku opat
pada lisan acanapi opat baris. Leresnya janten ari sisindiran teh anu tadi dina kartu teh ya ilaharna teh naon biasana dina sapada teh sabaitna eta ngawangun opat pada lisan teh nyata baris. Anu kadua cik cobi saderek Farhan pangmaoskeun. Dina sapada lisan diwangun ku 8 engang suku kata cenah. Tah leresnya leres tah cara macananya Farhan tos tiasa sanes engang kade nya benten hartosna nya jadi Nyeureud, Bu, engke sindira nyeureud. tah nyeureud komonya biasana nu sifatna nyeureud teh naon ya janten dina sapada lisan diwangun ku 8 engang teh lamun dina basa Indonesia mah suku kata. Misalkan baju teh sakata tadina baju teh aya suku kata nanya eta bajeng ju eta teh dina basa Sunda mah disebutna engang adenya ulah hilap nu katilu cobi Baju teh duanya, Bu. muhun 2 ba sareng ju gitu terus nu katilu cik cobi ciri sisindiran teh pangmaoskeun ku Herlina. Siap, Bu. Pada lisan kahiji jeung kadua disebut cangkang. Leresnya cangkang. Tah, pada lisan kahiji itu jadi baris kahiji jeung kadua teh disebutna cangkang. Ai cangkang mah masih kene luareunana gitu nya. Anu kaopat cobi saderek Nindia pangmaoskeun. Mangga Ibu. Mangga. Pada lisan katilu jeung kaopat disebut eusi. Mohon leres satu nuhun. Tah janten anu katilu sareng kaopat dina pada lisan sisindiran teh disebutna bagian eusi. Nya eusina teh nyaeta carita anu hayang ditepikeun teh ku urang tadi gitu. Nu kalima, mah ku ibu we nya bios. Pada lisan kahiji murwakanti. Murwakanti teh naon nyaeta padeuketna sora jeung pada lisan katilu sarta pada lisan kadua murwakanti jeung pada lisan kaopat. Kumaha ieu maksudna cik? Mungkin urang bakal leuwih jelas sama saupama dina paparikan sabaraha kita nya nganalisisna. Salajengna saatas urang wano kana ciri-ciri sisindiran tah tangtos urang kedah wano kana wangun sisindiran. Wangun sisindiran teh nyata bentuk-bentuk sisindiran nu tadi diteraskeun ku Gus Partea Bu geuning beda-beda kartu teh cenah kitu nya. Tah ieu waloran ti Gus Parte. Anu kahiji jenisna teh aya paparikan. Nya paparikan teh naon sisindiran anu padeukeut sorana antara cangkang nya jeung eusi. Saya lepat ngetiknya Ibu hapunten. Nu kadua aya rarakitan. Rarakitan mah sisindiran anu kecap awal dina pada lisan cangkang dibalikan deui dina pada lisan eusi. Anu katilu wawangsalan. Wawangsalan teh sisindiran anu diwangun ku cangkang jeung wangsal. Wawangsalan mah benten jeung paparikan sareng rarakitan. Supados langkung jelasna urang pada hiji-hijinya anu kahiji nyaeta aya paparikan. Nah, katinggal di hidup sadayana Terus aya, Bu. Aya, Bu. aya Aya, Bu. tah mohon. Di dieu aya paparikan. Tah, ieu gambar anu tadi di awal teh nya nu diawaskeun ku saha tadi ku Gustaf. Ya, urang pedar. Paparikan teh ciri-cirina nu kahiji. Nya kecap paparikan asalna tina kecap parik atawa parek anu hartina deukeut. Gitu nya naon anu deukeut. Nah, mungkin kajawab nanya nu deukeut teh nyaeta sorana aya anu kadeukeut. Nu kadua diwangun ku cangkang jeung eusi. Nu mana cangkang teh tah? Ieu anu bagian koneng disebut cangkang, anu bagian hejo disebutna eusi. Terus anu katilu unggal pada lisan diwangun ku 8 engang atawa suku kata. Anu tadi teh contoh dina pada lisan kahiji buah nangka amis pisan. Tah kurang dirucat. Nangka amis pisan. Nah, aya sabaraha dihitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kira-kira tiasa hidup ngitung engang? Tiasa Lydia? Biasa, Bu. Insya Allah tiasa. Biasanya gampil. Mun di
pisah-pisah tak bisa ku cara dihitung gitu nya buah nangka tah sabari teu naon bae teu naon gitu nya justru pados mudahkeun atau ngababarikeun urang dina ngitung. Nu terakhir nyaeta padekeun sora antara padalisan cangkang jeung eusi atau disebutna murwakanti teh ya. Tah murwakanti teh nu mana? Urang tingali di dieu. Nya sesindiranana. Buah nangka amis pisan, naon tukangna? An. Terus pamere ti ateisma, naon tukangna? Ma. Urang tingali dina bagian eusi. Kudu hirup sauyunan, tah aya kecapan sami teu jeung nu dina padalisan kahiji. Sami Bu. Mun an jeung an nya kahiji sareng nu katilu samina. Tas anu kadua pamere ti ateisma, tukangna naon? Ma. Nya anu kaopatna silih bantu jeung sasama, tukangna oge ma. Tah nu disebut murwakanti teh sorana sarua. Kitu nya an jeung an, ma jeung ma. Gitu. Hartos? Ngartos Bu. Oh, lajeng nomor 2 aya rarakitan. Naon rarakitan teh? Tah rarakitan teh cenanya disebut rarakitan teh pedah kecap awal dina padalisan cangkang dipake deui dina padalisan eusi siga ngarakit atawa masang. Apa barudak kana rakit? Apa teu? Apa Bu? Apa naon aya rakit teh? Kawas perahu Bu. Getek. Kawas parahu tapi tina awi. Tina awi nya ngaraket gitu tah ngarendeng nya tah. Jadi padeukeut gitu tah. Aya patalina sareng sesindiran ieu. Nu kadua rarakitan teh diwangun ku cangkang jeung eusi. Sami nya sami sareng anu paparikan. Anu baris kahiji jeung kadua nyaeta ieu sangkan urang bisa lumpat, urang coba lelempangan. Tah ieu bagian cangkang. Terus badalisan katilu sangkan hirup urang sehat, urang jaga kabersihan. Ieu bagian eusi. Sami nya gitu. Terus nu katilu ciri rarakitan teh unggal padalisan diwangun ku 8 engang atau suku kata sami sareng paparikan nya. Tuh sangkan urang bisa lumpat 8 engang. Sami nya cara ngitungna. Nu terakhir nyaeta padeukeutna sora antara padalisan cangkang jeung eusi murwakanti tah. Lamun tadi mah paparikan sarwana di akhir hungkul, tah ari dina rarakitan mah di awal, oge di akhir. Contohna naon? Tah tinggal aya kecap sangkan. Kecap sangkan ieu urang beureman. Tuh. Sami jeung mana kira-kira? Nyaeta jeung padalisan katilu. Nyaeta kecap sangkan. Tuh, saminya. Terus urang tingali di bagian akhir padalisanana. Sangkan urang bisa lumpat. Naon tukangna? Nyaeta at. Nah, nya at gitu tah. Beureman. Tah, sareng padalisan katilu sami teu urang tinggal sangkan hirup urang sehat. Saminya. Tuh janten anu samina teh di awal jeung di akhir gitu. Cara ngingetkeunana rakit. Rakit teh berarti saruana di awal jeung di akhir. Kitu nya cara gampil ngabedakeunana antara rarakitan jeung paparikan. Nu katilu nyaeta wawangsalan. Wawangsalan nyaeta naon? Cirina beda. Ieu mah jeung nu tadi paparikan jeung rarakitan. Wawangsalan mah nyaeta dina sapada atawa bait teh diwangun ku 2 padalisan. Jadi leuwih saeutik wawangsalan mah nya. Itu tah dina baris kahiji teh cenah tempat lamun urang nulis. Tah disebutna teh cangkang. Terus padalisan kadua kuring keur motongan kuku teh bagian eusi. Jadi henteu 4 wawangsalan mah tapi ukur 2. Nu kadua, unggal padalisan diwangun ku 8 engang atau suku kata. Sami sareng nu tadinya dihitung teh aya 8. Terus nu katilu, bagian cangkang mangrupa katerangan ngeunaan hiji barang atawa hal. Contoh, tempat lamun urang nulis. Ieu teh katerangan. Tempat lamun urang nulis.
Nah, naonnya lamun orang nulis tempatnya biasanya dina naon tah eta teh mangrupa cangkang. Nu salajengna eta barang teh kudu diteangan tina salah sahiji kecap anu sasora dina bagian eusi. Bisa di awal atawa di akhir. Jawabanana atawa wangsalna teh nyamuni atawa nyumput dina kecap. Jawabanana atawa wangsalna teh nyaeta buku. Cik rada lieur ieu kumaha? Nah, supados teu lieur kieu. Tadi kan dina bagian cangkang, bisa wae disebut cangkang teh soalna. Tadi teh cenah tempat lamun urang nulis. Biasanya lamun urang nulis di mana nya? Tah, urang rada mikir heula, tapi jawabanna kira-kira naon? Da urang nulis teh bisa dina naon wae kitu nya. Tah si jawabanana teh aya di bagian eusi ieu. Di nu kadua, dina baris kadua nyaeta naon? Nyamuni si katana teh nya lain kuring, lain kuku, lain motongan, lain eukeut jawabanna lain. Tapi nyumput dina kekecapan anu aya di baris ieu. Kira-kira naon paling deketna? Kuring keur motongan kuku. Tah, rada deket naon? Nah, biasana urang paling deketna lamun nulis teh pasti dina buku. Kitunya. Jadi wawangsalan mah seperti tatarucingan atau tetebakan. Aya soal, kudu aya jawaban. Tapi jawaban di dieu teh sebenarnya geus disadiakeun dina baris kadua, tapi nyumput ya dina kata-kata atau kekecapan. Dugi ka dieu lain bari teruskeun. Saya upami taya lajengnya. Nah, jadi materina ngeunaan sisindiran dumasar kana eusina. Tah, lamun tadi mah ningali kana bentukna atawa wangunna, lamun ayeuna mah sisindiran dumasar kana eusina. Lamun ditingali tina segi eusina, berarti dina baris sabaraha? Katilu sareng kaopat. Ditingali tina segi eusina aya piwuruk. Apal piwuruk teh naon, Farhan? Piwuruk berarti nasehat gitu Bu nya. Tah leres. Nya piwuruk teh nasehat bahasa nu sering kurang dia kena namanya. Leres pisan, nasehat. Jadi si eusina teh tentang nasehat. Aya nasehat teh biasana mamatahan atawa ngajarkeun anu bener. Bisa ngeunaan kebijaksanaan nya atawa utanama sok pangrujung kana lampah hade lain kanu goreng kitu nya. Lamun ieu mah biasana ulah ngalakukeun kitu nya piwurukna teh. Nu kadua aya silih asih. Nah, biasana ieu nu sok nu dipikaresep teh lantaran barudak ayeuna mah rada bucin ieu nya. Bucin bari baper kitu nya. Leres Farhan osok tara bucin. Leres Bu, leres. Aang masuk bucin Bu. Kita Bu abdi mah tara bobogohan Bu. Oh gitu. Entongnya ada alit kene barina oge nya. Tah silih asih, silih asih mah tentang naon eusina teh tentang cinta. Jadi lamun misalkan ye, misal ieu mah nya Ang Farhan teh cinta ka saha kitu tah. Ya, lamun misalkan isin ngedalkeunana, biasa ngedalkeunana ngaliwatan sisindiran. Terus nu katilu sesebret. Sesebret di dieu naon? Apa sesebret? Apa abdi banyol. Mah banyolnya kade sesebret di dieu lain ambok kitu nya. Di dieu mah aya nu nyebuteun naon teh. Sesebret cenanya aya sesebret, aya sesebret. Tah heureuy di dieu mah sisindiran teh. Eusina lulucuan atawa humor. Supados langkung ieuna urang tingali kana contoh cik piwuruk. Contohna kieu, sing getol nginum jajamu nu guna nguatkeun urat, sing getol neangan ilmu nu guna dunia akhirat. Nya kedah getol sapertos Gusparnya sakola wae. Tara alpanya aya wae bari aktif di kelasnya Guspar. Kedah dicontoh ku nu sanes nya. Terus nu kadua silih asih. Contohna hayang teuing kue bugis teu bisa ngasakanana. Hayang teuing kanu geulis teu bisa ngakalanana. Tah. Sahaya kira-kira ye anu ayeuna nuju ngaroskeun siga kitu. Ya. Terus aya sesebret nu katilu. Contohna ngalaterong jeung kalapa dibawa ke kebun cikur. Nu gondrong zaman ayeuna teu wawuh ka tukang cukur. Nah, ieu pisannya
Di kelas ieu cik saha nu rumaos rambutna masih kena gondrong aya? Farhan Bu. Farhan, mana cik ningal? Arhan Bu, Piki ya, Tapi- kulimis ya. abdi mah sanes ieu mah goblok Bu. Goblok bentennya gondrong jeung Benten, goblok Bu. benten. Benten. Bentennya nya ai siswa mah kedah sae rambutna kedah rapinya ulah gondrong mesti disangki premannya teh cenah aya nu gondrong teh ayeuna mah teu wau ka tukang cukur segana horeameun ka tukang cukur teh meureunnan kitu nya janten sasabred mah geusina heureuy atuh banyak. Tah sakitu materi padaran dinten ayeuna kinten-kinten aya nu bade diteruskeun? Abdi Bu naros Bu. Mangga. Eta Bu perkawis sifatna silih asih kan cinta-cintaan cenah bunya abdi makan teh kenging bobogohan teh ku pun biang teh. Oh gitu. Disusulan pami bobogohan saurna ari cinta-cintaan mah ulah. Nu leres Agus parah Leres ieu mah abdi mah. acting mah keren. Pami ayeuna abdi ngadamel sisindiranana sifatna silih asih tapi cintana ka Rasul Bu kana Nabi tiasa teh Bu. Atuh tiasa nya Iya. tadi ku ibu hilar teu kadugikeun ai cinta asli asih teh lain ngan saukur ka papasangan nya kalawan jenis urang sahane Abdi mah soalnya cinta pisan ka Allah Bu. Masya Allah deuh Ya Allah Bu. leres kedah dicontoh tabarudak nya Ya, sapertos Bu. parte janten cinta teh sanes kang usur kalawan jenis sungkul misalkan istri ka pamegeg tapi urang cinta tiasa ka Rasul ka Allah tangtos eta mah nya kedah nomor 1 nomor 1 kitu nya terus tiasa cinta ka saha deui Kapun biang mah kapun biang leresnya ka ibu Mama, rama ka papa. urangnya pokoknya ka saha bae gitu janten sanes ngan syukur kalawan jenis sungkul hatur nuhun Gus Par sae patarosanana nya poin plus deui kangge Gus Par ieu pami diseratkeun bintangna kita sabaraha hiji nya pokona makin kenging oleh-oleh lah ti ibunya tah salajengna ayeuna mah cik yuk urang analisis sindiran barudak sarigep siap kanggo nganalisis sindiran Siap, Bu. Ya, Insya Bu. Allah. siapnya terus paham kan kana materina Paham Paham, Bu. Bu. mohon mangga tah ieu aya sababaraha lengkahna kita dina nganalisis sindiran ku ibu bakal dibagi heula jadi 6 kelompok nya dan nu kadua status dibagi kelompok mungkin wakil kelompok kudu milih kartu anu disadiakeun ku guru mungkin ku ibu disayogikeun tampilanana terus peserta didik kudu muka kartu sindiran ku cara nge-scan QR code nu disadiakeun ku guru barudak gadus scan QR kodena Ya Bu. Bu. biasanya geuning mohonnya barudak ayeuna mah kan canggih geuning nanaon teh nya nganggo QR code terus hidup maca tur ngaanalisis teks sindiran anu hidup pilih terus hidup nuliskeun analisisna kana LKPD anu disadiakeun mungkin ku ibu dibaris di pasihan LKPD-na tah terus mungkin LKPD anu dipidamel ku barudak teh dikirimkeun kitu nya kana link anu disadiakeun terus ulah hilap saatosna urang ngadamel karya teh kudah dipintonkeun kudah ditampilkeun nya supados rencana orang tiasa terang karena damel urang teh naon kitu nya tah ieu wangun LKPD nah mungkin barudak ku ibu dipasihan masing-masing kelompok LKPD sapertos kieu ulah hilap identitasna dieusian kelompokna kelompok sabaraha ngaranna saha wae tah ieu pituduhna mangga tiasa dibacanya ku barudak janten kahiji tuliskeun teks sindiran anu dipilih ku kelompok hidup dina kolom anu disadiakeun mungkin barudak saatos milih yeuh kartu sisindiranna anu mana tuliskeun ku hidup di bagian kolom nu ieu teks sisindiranna naon terus nu kadua pek analisis eta sisindiran dumasa kana wangun jeung eusina tingali sisindiran nu ditulis ku hidup dina kartu anu dibaca teh naon wangunna nya nah paparikan nah rarakitan atanapi wawangsalan kadua nyaeta eusina naon nah naon tadi teh piwuruk silih asih atawa sesebret terus alasanna alasanna teh naon nu tadi teh anu tos dipedar ku ibu kunaon disebut paparikan kunaon disebut rakitan kitu nya tah kunaon eta disebut silih asih teh tah ku hidup tiasa dijelaskeun eusina di dieu nya tah engkeun ku ibu tiasa dinilai atau dipeunteun kitu nya tah ayeuna mah urang babagi heula kelompokna mangga ku ibu urang dibagi wae kelompokna
kelompok hiji ku ibu wae nya supados teu ieu ku hidup mah biasana sok pa ieu kelompok teh nya. Kelompok hiji cik. Kelompok hiji Liska. Wios Liska kelompok hiji Liska. Mangga Bu. Mohon mangga Liska nya. Terus kelompok 2 Iis. Iis aya Iis. Aya Bu. Mohon. Tinggalna awan Bu, janten henteu on cam. Oh, Hujan. mohon. Kesawios, mohon. Kelompok 3 Lydia nya. Lydia aya Lydia. Bu. Mohon diemutkeun ya kelompokna. Kelompok 4 Nindya. Aya Nindya. Nuhun Bu. Mohon kelompok 5 Farhan. Kelompok Siap, Bu. genep Guspar. Nya genep kelompok. Tah, ayeuna mah cik satus dibagi kelompok, urang pilih kartu sisiniranana. Aya. Aya. Cik, sana bade pangmacakeun. Abi Bu. Abi Bu. Sok saha heula, saha? Rizka, Sok mangga. Liska. Cik Sangkan pangmacakeun. orang bisa lompat. Orang Urang coba coba. lelumpangan. Sangkan hirup, orang sehat, orang jaga kebersihan. Nah, cik dikinten-kinten dumasar kana wangunna ieu kaasup kana wangun naon, Rizka. Sapertos nama eta teh nembe teh nu saur ibu teh naon nya Bu lagu sakedap Bu. Naonnya? Oh iya Bu, Rara Anu tadi ning tos dipedar. Sami kekecapanana. Rarakitan Bu. Tah, rara kita leres. Nya empra kangge Liska. Salajengna cik, urang kocok di kartuna nya. Iya. Sip, urang buka. Iya deui, teu kacinya atos. Urang kocok deui. Sip. Tah, cik, coba Farhan pangmacakeun. Mangga Bu. Turup cupu buli-buli dipake wadah bangan hangasa. Daek syukur Hangasa. tepaduli. Kami geda moal maksa. Nah, kinten-kinten lamun tina eusina ieu kaasupan naon nya Farhan? Aduh, Asih sanes. naonnya maneh Tah, hese. leres, saha nu nu ngawaler? Bu. Leres Oh, eta tahu tah nya nuhun, poin Kang Is. Is nya. Ayeuna mah cik, urang milih kartu teh ya. Sarigepnya masing-masing kelompok kedah milih kartuna nu mana kanggo dianalisis. Aya katingal? Katingal teu? Antos Bu. Aya Bu, aya. Pembuka kotak sesindiran aya? Aya Bu. Aya Ibu. Mohon tah ayeuna ku Ibu bakal disebatkeun kelompokna saha, engke kedah milihna kartu tadi nomor sabaraha. Ku Ibu diacak cik. Kelompokna Guspar bade milih nomor sabaraha? Abdi genep Bu. Oke, mangga cik, urang tinggal nomor genep. Tah, ieu sisindiranna nanya. Sapanjang jalan Cipondoh moal oleh di Gurata, sapanjang can nyebut Bogoh moal oleh di Suratan. Eta kelompok Gusparnya kedah diemutan kin upami hilap deui atanapi ieuna naon namina teh kartu sisindiranna kin ku Ibu dibagikeun QR kodenya. Salajengna mangga ayeuna Ya. kelompok saatosna milihnya karena kartu sisindiranana hidup tiasa nganalisis sisindiran anu dipilih ku hidup gitunya terus disuratkeun dina LKPD. Tah, ayeuna mangga ku barudak tiasa dibuka QR kodena sakedap. Nah, iya mangga Billy tadi aya nu kakantun kanggo kartu sisindiranna mangga tiasa di-scan.
Tah, mangga hidup ayeuna tiasa dibacanya sesiranana terus dianalisis mungkin hasilna kedah dikintunkeun ku hidup tah dina QR kode anu ieu nya tah anu warna ungu kitunya kade ulah lepahnya ieu nu hijau mah kangge kartuna anu ieu mah nyaeta kangge ngumpulkeun LKPD-na gitu. Tah terus cik sepadas ieu LKPD-na ku ibu dibagikeun deui nya kana kolom chat. Nah, Balapan. tah luhur mah kartu anu ieu mah LKPD-na nya gitu. Nah, mungkin upami anu tos rengse mangga tiasa ngapresentasikeun. Mangga ku ibu ayeuna dipaparin waktu 15 menit rupinanya kanggo ngesian LKPD-na. Mangga tiasa dikerjakeun. Upami aya anu teu ngatos mangga tiasa ditaroskeun. Bu abdi hoyong naros, Bu. Mangga. Saha nu naros teh Tadi nindianya. hilap deui Nindia, Bu. Kumaha Nindia? Tadi teh hilap deui upami wangun teh bentukannya, Bu. Nuhun, wangun teh bentukna tingali tina penulisanana lah padarisanana. Nya wangun teh aya 3 teh ya Nuhun, geuning, Bu. aya paparikan ada kita sareng mamaksalahan sami-sami bageut. Naros, Bu. Siap, Bu. Mangga. Bu abdi naros. Mangga saha Gusparnya. Iya anu eusi nomor 2 deusian watek sifat maksudna. Nuhun, watak sifatna anu tadi teh anu 3 piwuruh silih asih atanaki sesegres. Mohon Bu hatur nuhun. Sami-sami mangga, cik. Cik ibu bari muternya, cik ayeuna ibu hoyong ka kelompokna Herlina. Kumaha kelompok Herlina biasa? Biasa Ibu. Mohon aya Bang Balu teu? Teu Bu aman. Alhamdulillah. Nah, terus rengse mangga tiasa nyariosnya ibu Abdi Bu tos rengse ti payun. Oh, mangga. Kelompokna saha ieu? Kelompok Guspar, kelompok genep. Kelompok Guspar, mangga. Wios ku ibu di ieukeun nya LKPD anu terus dikempelkeun atus dikana ieukeun. Oh, tos di-upload ku abdi. Mohon mangga. Abdi bade meresentasikan hasil analisis kelompok Guspar sareng Reja, Bu. Mohon mangga kelompok Guspar sareng Reja. Mohon. Teks sindiranana dina kartu tadi tibatan marawa pedang mending ge mawa ragaji. Mohon. Tibatan ulin bagadang mending ge diajar ngaji, Bu. Alhamdulillah. Masya Allah, meni sesuai nya sareng pribadi Guspar pisan. Mohon, Bu. Analisis teks sindiranana Mohon. wanguna mangrupa rarakitan, Bu. Oh, mohon. Tas esina mangrupa watak piwuruk. Mohon. Kunaon eta teh rarakitan kusabab kecap mimiti pada lahisan kahiji jeung katilu sarua, Bu. Eta tibatan, teras tibatan. Kecap mimiti pada lisan kedua sareng nu kaopat sarua, Bu. Eta teh mending jeung mending. Terus ya eusina mangrupa piwuruk eta teh Bu lepat ngisi rupina abdi teh, Bu. Oh, nya, lepatnya. Mohon. Fokus abdi teh nembe. Oh, gitu. Kedana piwuruk deui kitu nya tah mohon. Kita sawioskeun tiasa dilereskeun nya. Mohon punten Bu nya. Kita mohon hatur nuhun ya. Sami Bu. Salajengna saha nu bade ngapresentasikeun? Abdi we, Bu. Mangga. Saha Farhannya? Nuhun. Mana Farhan teh kelompok baraha? 5, Bu. 5 sisindiranna teh nu mana teh nya? Anu tunduh. Nu tunduh teh aning, Bu. Nu tunduh teh ya. Ieu sanes? Nuhun leres. Mohon, cik. Sok mangga dia dugikeun. Mohon di dia abdi bade nyobian ngapresentasikeun LKPD abdi sing kuringnya sareng kerencangan abdi nu namina Riki. Teks sindiranna sapertos kieu. Kakulah nyiar kapiting dinu bala ngalas suluh ulah sok liar ti peuting
di sekolah matak tunduh. Itu sebenarnya paham mantap kan ulah sok liar gitu tingkatannya. Mun Da aya teh sungi teh tos dari bumi nya supados sakola teh henteu tunduh enjingna nya. Sok ya mangga Bu. lajeng. Tah janten sabada dianalisis kapendak yen wangun nate paparikan Bu. Mohon Teras upami eusi nate nyaeta nya piwuruk gitu ngeunaan nasehat matak ulah liar peuting supados teu tunduh enjingna. Oh. Terus Mohon alasan teh kecap mimiti pada lisan kahiji jeung katilu sarua janten teu paparikan. Teras kecap mimiti pada lisan kadua jeung kaopat sarua nya. Kan eusina teh deureuy tawa banyu. Oh, mohon Bu. Abdi lepat teteh mohon Bu. Tunduh eta beda tunduh. Reuwas abdi Bu mohon punten Bu nya. Mohon Nyata bari ya. tunduh jiana teh mendak reuwas juga. Tah mentak tun saat acan urang tutup pungkas ke ieu pangajaran teh aya anu bade ngadugikeun evaluasi enak karena proses pengajaran dinten ayeuna. Aya? Abi Bu. Mangga cobi Boliska. Abi mah ngaraosna salami proses pembelajaran anu ku ibu tos dipasikeun teh ngaraosna teh resep gitu Bu. Mohon. Mohon resep henteu tunduh margi aya media kartu sareng sajabina. Oh, mohon hatur nuhun Rizka. Terus aya dina bade Sami-sami. didugikeun. Ibu Mangga. India. Kumaha Nindya? Anu karandapan salami pangajaran Bu dina nangtoskeun sisok pagentos Bu sapertos anu tadi kelompok Mohon. Nya pagentos teh nya panginten antara paparikan sareng larakitan atanapi eusina teh kitu nya. Tah mun teu sawios dan namina ge urang nuju di aja. Artina urang tiasa silih komentaran kitu nya sapertos tadi oh geuning ieu aya nu lepas sapertos kitu. Nya lajeng aya dina mani deuikeun? Abdi Bu. Mangga Gus Pat. Abdi teh sakelompok sareng Reja Bu ieu teh. Mohon kumaha tah Nya Reja? Reja teh sok tunduh wae sami sareng Farhan embe teh Bu. Itu Ku abdi sok kunaon nya digeuing pamaga da teh Bu ku abdi secara teh. runduh. Sok digeuingkeun ku abdi teh Bu. Mohon. Ulah gitu perhatoskeun guru nuju ieu hayu urang diskusi ku abdi teh dikitukeun we. Mohon. Terus Mohon tapi tos ieu sih alhamdulillah teu teu ngambek gitu ku abdi digeuingkeun teh. mohon. Alhamdulillah. Mohon hatur nuhun atunya kitu mah janten sareng lerencangan teh silih emutannya Gus Parnya saya pisan. Gitu. Tah salajengna pangintennya barudak kangge evaluasi. Mungkin Ibu baris ngintun soal evaluasi dina wangun kuisis nya mungkin mangga ku hidup biasa dieusian biasa di saatos sapangajaran ieu kumarga eta mah waktosnya teu cekap gitu. Terus kangge materi salajengna mingguan payun masih dina disindiran. Gitunya mungkin orang materina masih disindiran oge. Tah panginten urang cintakeun wae dina dinten ayeuna teh yen dina dinten ayeuna urang mikawanoh nganalisis keur ngaidentifikasi kana teks sisindiran. Dumasar kana wangunna sareng dumasar kana eusina. Dumasar kana wangunna aya naon tadi teh aya paparikan. Naon deui? Rarakitan sareng Bawang salam Bu. Dumasar kana eusina aya naon wae? Pilih asi, piwuruk, Pilih asih sesebret. piwuruk sareng sesebret. Mohon hatur nuhunnya tah kitu kacindekan dina dinten ayeuna. Mangga urang tutup wae pangajaran dina dinten ayeuna. Mangga tadi kudu muka teh saha KM Farhannya mangga ditutup KM. Mangga Ibu. Mangga sadayana supados ieu makin barokahnya urang tutup heula ku doa ngadoa dina manah sewang-sewangan dikawitan. Rengse haturkeun salam. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun sadaya.